lumayan ya lauk sakedeng deui panen eki jual ka Haji Ilham lumayan ka didinya hargana wah kade pisan hargana coba lu masang sebaradak tuh wah ieu mah tinggal 2 mingguan di beres dia nama jadi imah hajat badag yang duit badag di mana ya cek bentuk bena sore-sore gitu geus salah gara kieu nat anjing mau buku ayeuna mah sok tuliskeun jadi ngarah ka kuping ngarah ka denge ku OCT ayeuna mah teh uat teh bisa nyebutkeun naon-naonna kela naon saya itu anjing dituliskeun bener ayeuna mah naon itu can bisa ngomong karek pasang behel hampura gaya nah pasang behel di mana iya ya Allah ini juga hayang pasang behel segala palingan huntuna kieu anu wae jiga emas euy encan bisa ngomongnya hayang nempok itu warna naon behelna hah anjing ayeuna mah mau buku gitu nya ngarah kadenge kadenge teu ngomong ieu kadenge teu ngomong hah hayang apal itu warnana warna naon behelna warna naon oh no nah nah hidung kabeh cik ningali deui sabaruk alus eta alus gitu teh alus eta teh alus gitu teh yo sabaraha eta masang behel kitu sabaraha hah 500 sabaraha tuh 50.000 manya behel paingan atuh behel 50.000 yo behel mah atuh nu rada aus ngara alus dipasangna lain naon eta teh hese kagok oh kagok edita dik ieu leuwih alus eueuh sok keren teh diuk ya memasang behel mah sadana sok kieukeun tah sok ngara teh bisa ngadahar ampun aduh ya Allah jadi kulit mata Ngus nyeri kulit mata gitu kira balik ayo ngumpul balik ayo ngumpul Kepawo pisan wa mah. Nari ka mah. Mun bisa ngomong